wabarakatuh. Alhamdulillah patepang deui salam simkuring Pep Otong. Cara simkuring ucap kok. Dina acara Breaking News. Berita anu kahiji, pertandingan Piala Dunia antara Uruguay sareng Paraguay kapaksa dieureunkeun ku sabab lapanganna Uruguay. Sakurang pedagang donat nu beroperasi di jalan ditewa polisi lantaran sengaja ngabolongan heula donatna terus dijualan. Berita selanjutnya, pertandingan antara AC Milan sareng Manchester City malam penting tadi dimenangkan kuman AC Sumarna. Prediksi Kota Bandung dina tahun 2020 ieu dipastikan moal bakal banjir. Para ahli tos ngabuktikeun eta tina musim halodok. Berita selanjutnya, pertandingan Persib Bandung PS Persija Jakarta berakhir 0-1. Saurang bapak-bapak anu gawe jadi tukang roti diduga ngalakukeun penipuan lantaran ngajual roti tawar anu nyatana teu bisa ditawar. Sakitu rupina berita breaking news kalau dinten ajeuna. Akan sakitu heula. Insyaallah tepan deui dina sanes waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.